Tah kieu ai rumah tangga teh saling melengkapi. Nya guys, alhamdulillah bapana barudak mah sok mantuan wae beberes teh. Tah ieu we ning abi teh bagean gegero, bapana we bagean sasapu jeung ngepel. Bari eta teh nya guys, bapana barudak mah tara dititah ku abi teh. Sok hideung sorangan we manehanana. Pulang ti masjid teh langsung we eta teh ninyuh kopi, geus ninyuh kopi teh tuluy we beberes. Lamun abi geus beres wiridanana nya eta ge pangninyuhkeun kopina teh. Nya lamun abi can beres wiridan jeung ngaji mah eta oge sok ninyuh we ku sorangan. Tuh ning ieu oge beberesna teh ngahajat tanginas da meungpeung barudak teh keur ngaraji keneh. Ameh kaburu garing si lantaina teh kaburu barudak daratang. Nya kitu teh we geuning ya guys, ai beberesna barudak geus datang ngaraji mah sok asa teu kaur geuningan. Ledug deui we meureunna lamun barudak geus daratang mah. Komo atuh da ari keur teu pare sakola mah geuningan anu ka ditu anu ka dieu. Kaleuheung lamun keur pare sakola mah eta oge sok ditahan heula di luar. Ketang ari pare sakola mah da bapana barudak oge tara ngepel antepkeun we ku si teh Hani. Nya guys, jadi prinsip abi jeung bapana barudak mah lamun budak keur pare sakola teh antepkeun beberes ge sina ku barudak. Ameh naon cik guys, ameh kabiasaan geuningan jadi ulah dibiasakeun keur leutik teh diantepkeun tara beberes-beberes acan. Jadi keneh teh bakal kabiasaan geus gedena teh geus parawana teh tara daek ngoreh-ngorehkeun sapu acan. Ari kitu mah dibiasakeun ti leutik jadi aya rasa tanggung jawab geuningan lamun imah pabalatak teh meureunan diberesan. Kitu sok aya we ngadenge anu di luar geuning cenah parawan-parawan tara daek nyapu-nyapu acan. Nya guys, ari kitu teh tong nyalahkeun ka budakna da eta mah didikan orang tuana. Atuh bongana we keur leutikna tara ditutah-titah. Jadi geuning sok malikirna teh kembae da engke oge bisa sorangan beberes mah tong kitu nya guys. Mun bisa mah diwara heula eta teh ti leutik, jadi engkena teh lamun geus gedena teh manehna teh hideung. Kebiasaan nempo imah pabalatak teh asa teu pararugu. Balik deui teh kana videonya guys, tuh geuningan si caina teh saat. Keun bae sina dibenerkeun we ku bapana barudak. Ieu bapana barudak teh keur ngagoreng ku abi teh digeruan heula. Aca teh juk itu benerkeun heula cai. Keun kembae ieu ngagoreng mah dituluykeun ku abi. Tuh nya guys, ieu bapana barudak teh ngagugu we tah make payungna oge make payung si kahpi deui. Da hujan ieu isuk-isukna teh.